Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring di kelompok 3 bade ngajentrekeun sasahiji kaulinan barudak zaman baheula. Sata acana nepangkeun wasta abi Nanda Putri Santosa, Wasta abi Regina Alicia Dewi, wasta abi Peneboni Latosa, Wasta abi Rifan Febrian. Wasta abi Nawagenta Yoga. bade ngajentrekeun sasahiji kaulinan barudak zaman baheula anu judulna Cacaburange. Bada dijantrekeun ku saudari Ivan. Ya, jadi Cacaburange nyaeta kaulinan barudak Sunda zaman baheula anu cara mainna teh salah sahiji urang jadi tengkurap jadi ucing terus anu lainna nyumputkeun hiji benda anu dikurilingkeun dipapaikeun sesuai irama lagu atau sesuai beresna lagu. Tah lamun tos beres lagu berarti eta benda teh diheupkeun we ka hiji jalmi eta anu ucingna kudu nebak di mana benda eta teh disimpen di salah sahiji jalmi. Tah lamun kapendak jadi anu jalmi nu katebak teh kudu jadi kucing. Om pimpa alayum gambreng. Kucing. Sok kucing euy, Kalau itu bendana kunaon? Kuda ununya. Burange tali gobang pancarange anak gajah berbayungan. Jinggo jing lewe. Jinggo jing lewe. Mana? Mana cing? Manehnya tuh bener kucing wayana bisa gantian ada bawahan deui. Caca burange tali gobang pancarange anak gajah berbayungan. Jinggo jing lewe lewe, 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 jinggo jing lewe lewe. Salah. Waya. Cing deui, cing deui.